Cek si Amung bari katempo awakna ngajoprak. Sakujur awakna katempo bareureum siga tapakna duruk. Ulah dibere hirup podaran, euy podaran. Cek jalma-jalma bari maju ka hareup. Set nyabut bedugna rek dipake nigas awak si Amung anu geus tanpa daya. Nya podaran bae, podaran. Ulah dibere hirup, ulah. Podaran, makhluk itu mah podaran bae. Cek nu sajena deui. Bener podaran bae, podaran pateni. Cek salah saurang bari maju ka hareup, manehna oge sarua nyabut pakarangna. Breg jalma-jalma teh ngalambreg ka hareup ngariung si Amung anu geus teu bisa ojah. Katempo nyarabut pakarangna masing-masing, nu bedogna nu linggisna pacul jeung sajabana rek dipakainya cag awak si Amung. Untungna samemeh kajadian Bah Didi kaburu ngagorowok. Tahan euy, tahan. Ulah aya nu wani we mangkluk. Cek Bah Didi ngagorowok. Atuh nu rek ngaraponan deui si Amung teh kaget malundur deui. Nah kitu Abah. Mangkluk oge mah teu pantes dibere hirup. Gara-gara mangkluk ieu, Mang Untung jadi korban. Kitu deui bimimin sampai diguna sita kahormatanna. Cek salah saurang. Lain kitu euy. Gampang bae lamun rek mateni mangkluk ieu mah. Da geus terbuka kekuatan dina naon. Tapi urang oge kudu mikir kumaha engke akibatna. Emangna kumaha Bah? Kapan mun geus dipateni mah meureun maehna oge moal bisa kumaha-kumaha. Moal bisa nyidakakeun urang. Nya ari manehna mah moal bisa kumaha-kumaha. Tapi baturna bisa males pati. Kumaha lamun warga lembur dieu engkena malah dikakalakeun ku sabangsana. Meureun lembur urang teh moal tentrem bakal leuwih loba deui nu jadi korban. Cek Bah Didi deui. Iya, udah mau karep sorangan pupujuh. Geus kumaha Bah Didi wae nu leuwih nyaho. Tua kampung ilu nyarita. Jalma-jalma kabeh pati harulang, sedangkeun si Amungna katempo beuki ngap-ngapan geus bener-bener tanpa daya. Atuh tuluy rek dikumahakeun Bah. Mangka rek diantepkeun kieu bae mah. Mang Med anu titata di jijing kadenge nyarita. Cuang bawa bae ka tempatna, balikeun deui kana walungan bebelik. Da sigana mah eta tempat asalna teh tidinya. Cek Bah Didi. Iya geus ari kitu mah kumaha Abah bae lah. Kuring kabehan mah satuju bae. Iya kitu, kumaha halusna cek Bah Didi bae cek kuring ge. Sok ayeuna mah garotong bae bawa ka walungan bebelik. Cek tua kampung. Nya tuh patua, hayu euy batur-batur, angkat ah mangkok kilo teh. Hayu. Tembang nu sajena rame. Sanggeus kitu mah tuluy sababar urang jalma ngarangkat awak si Amung anu geus teu walakaya. Saterusna digarotong arindit ninggalkeun eta tempat. Samemeh indit, tua kampung nitah sabagian jalma sajena pikeun ngangkat oge layun Mang Untung jeung Mimimin. Nu pada akhirna mah kanyahoan geus maot oge katinggang ku suhunan warung. Layon Mang Untung jeung Mimin saterusna rek dipurasara di imahna masing-masing. Sanggeus aranjog ka walungan bebelik, awak si Amung teh tuluy diobetkeun ke tengah walungan, kelep. Tuluy palid ka bocai. Sanggeus kitu mah jalma-jalma teh baralik deui. Tuturkeun kaayaan warugana si Amung anu geus dipalidkeun kana walungan bebelik ku jalma-jalma urang lembur. Katempo awakna meuni kokoleaban, sakali-kali eureun nabrak kahalangan ku batu atawa akar. Tuluy kabawa palid deui sampai ka akhirna si Amung nyangsang saya dina hiji akar. Si Amung ngan katempo awakna bae nu kokoleaban. Teu jauh ti dinya katempo aya dua urang awewe nu keur nyeuseuh. Bari nyariseh teh kadenge rame ngarobrol. Lain ieu teh Ece. Ari Ece geus ngadenge teh kajadian di lembur Cikawung. Cek salah saurang anu ngaran Cemio. Aya naon kitu Cemio? Tanya baturna anu ngaran Cesati. Ih kapan beja rame si Ece mah. Cenah mah di lembur Cikawung teh hampir unggal poe aya kajadian aneh. Malah kamari-kamari mah kacaritakeun aya dua orang jalma maot, tapi laeunna teh cenah robah jadi tangkal cau. Cek Cemio deui meuni daria. Ah nu bener. Mangkara jalma maot laeunna robah jadi tangkal cau mah asa kakarek kadenge kuring mah.
Ji pugu kuring oge mimitina mah teu percaya euy. Tapi jalma anu nyaritakeun eta teh lain saurang dua urang. Mang Udi oge anu kakarek nyabati lembur Cikawung nyaritakeun kitu. Cek Cemioh deui bari meret bajuna anu keur diseuseuh. Tuluy dongko rek nunda baju kana luhur batu. Pas keur kitu marangan aya kada loncat plek kana leungeun Cemioh. Cemioh reuas. Baju nu tos dipuritna lesot rag-rag kana cai ka bawah pali. Cemioh reuas ngajerit. Wadaw, dasar kadal gelos ya. Cek Cemioh. Cemioh refleks rek newak bajuna, tapi kalah ti kolesah ka bawah ku tanagana sorangan. Cemioh ngagejebur roresan tuluy awakna ka bawah palid. Tulung! Tulung! Cek Cemioh bari katempo kokoleaban. Ceuk sati reuas rek nulungan tapi sieun. Ceuk sati oge terus mah jejeritan. Tulung! Cemioh palid, tulung! Cemioh palid, tulung! Cek ceuk sati jurat jerit. Di pihak sejen, Cemioh terus kekoleaban ka bawah palid ngan untungna akhirna manyang sang dina akar. Leungeun Cemioh muntang kana akar, sukuna napa kana batu. Cemioh renghap ranjug, bari nangtung dina jero batu serepet dada. Ya Allah Gusti, untung bae salamet, teu sampe ka bawah palid jauh. Cek Cemioh. Kumaha Cemioh? Teu nanaon? Tunggu sakedeuk kuring rek neangan tali. Kadenge Ceuk Sati ngagorowok di tempatnya sih tadi. Nya atuh Ceuk Sati. Sok kuat kuring tulungan. Tembal Cemioh. Katempo awakna ngadegdeg bakating ku tiris. Keur kitu suku Cemioh karasa aya nu noel. Cemioh reuas red kahandap kana jero cai. Si horeng katempo aya leungeun jalma nempel kana bitisna. Atuh Cemioh meni reuas salangap. Tulung, aya mayit, tulung. Cek Cemioh bari tuluyna mah nekad kep kana akar tarekel naek. Tapi lantaran desang kalah ti kolesah deui gujubar deui. Deh katempo ku Cemioh leuwih jelas di jero cai teh bener-bener aya mayit. Cemioh sasah buru-buru hudang deui hanjat gap deui kana akar tarekel naek. Akhirna mah bisa hanjat naik ka darat. Tuluy bae Cemioh teh geus coba omong deui lompat kabur bari tulung-tulungan meuni ti bubur hanjat. Tulung, aya mayit, tulung. Cek Cemioh bari lompat. Nampok Cemioh kitu, Ceuk Sati oge antuk nama ilu lumpat bari sarua tulung-tulungan aya mayit cenah. Dina kayan kitu teu jauh ti dinya aya saurang aki-aki nu keur leumpang kundang iteuk. Eta aki-aki teh papakeanna rada aneh. Dina sirahna make totopong kandel siga kulit buaya. Itu deui baju kampret jeung calana pangsina sarua siga tina kulit buaya. Barang ngadenge sora nu jerat jadi tulung-tulungan, eta si aki kaget reg leumpangna eureun red ka pelebah datangna sora. Asa kadenge anu jerat cerit? Aya naon nya? Cek eta aki-aki. Tuluy eta aki-aki teh malik mengkol ka pelebah datangna sora tadi. Teila serog anjog ka pinggir walungan. Tadi asa teh tela di beurah dieu sareng jadi cante. Heuh, yakin di beurah dieu aing mah. Cek si Aki. Si Aki rurat redet ka sabudeureun eta tempat. Burileng matana buburilengan lirebay mata heulang anu neangan mangsa. Red kawalungan diilengan ti hulu nepi ka girang. Si Aki katempo meuni kaget. Wah, geuning itu aya siga mayit. Gerantos si Aki tuluy katempo leumpang ka pinggir walungan reg eureun. Tuluy ngancolomkeun congo iteukna kana cai. Anak si horeng si Aki teh lain jalma sambarangan. Barang iteukna dianclomkeun cai walungan meuni muih muter siga aya puseuran. Ureh katempo jelas pisan siga aya mayit yang saya kana akar. Si Aki kaget. Bener geuning eta aya mayit. Gerantos si Aki tuluy ngaitkeun iteukna kana mayit anu yang saya dina akar. Kriwil beunang tuluy langsung diangkat ka luhur. Bruk diragragkeun kana taneuh. Kep pigelang leungeunna dicepeng tetela ka kategan keneh. Masih kana hirup si kana teh nyawaan keneh. Saha ieu manusia teh nya?
anu si horeng anu disangka leon teh warugana si Amung anu tadi dipalidkeun teh. Sanggeus yakin lamun disangka mah teh si horeng hidup keneh, si Amung tuluy diangkat dipanggul kana tak-takna. Sanggeus kitu mah presat si Aki teh lumpat mun ditarik lir bae kijang, sakirat oge geus teu katempo deui. Ayeuna caturkeun kaayaan di hiji tempat di hiji saung. Katempo aya saurang aki-aki nu keur diuksila bari nyang hareupan saurang jalma nu keur ngagoler. Anu si horeng aki-aki nu tadi teh nulungan si Amung. Bari diuksila teh katempo si Aki bibirna kunjang penyem, dua leungeunna nempel dina awak si Amung. Teu dina si Aki kadenge nyarita, "Udang sia." Cek si Aki, kulisik si Amung ngulisik udang, red ka kenca, red ka katuhu. Tuluy hudang diuk lalaunan. "Aya di mana ya kuring teh?" Cek si Amung. "Montong loba tanya heuas ya. Kumaha kayangan di kaina?" Tos sakinten Aki, "Ari Aki saha? Kunaon abdi aya di dieu?" Tembal si Amung. Si Aki nyerengeh, tuluy pok nyarita. "Syukur ari geus mendingan mah. Ayeuna tinggal caritakeun kumaha lalakon ujang ka Aki." Si Aki can nembalan malah malik nitah si Amung nyaritakeun lalakonna. Atuh tuluy si Amung teh nyaritakeun sakabeh kajadian nu dialaman ku manehna. Malah dicaritakeun teh timimiti manehna sasab ka nagara belut, tuluy nyupang ka siluman belut nepi ka harita. Tah kitu lalakonna Aki gara-gara siluman belut bodas. Sim abdi janten jahat, teras janten sangsara dugi ka ayeuna. Teras sapunten Aki, dupi Aki teh saha, sareng kunaon abdi bisa aya di dieu. Cek si Amung mungkas caritana, bari sakaligus malik nanya deui ka si Aki. Sedengkeun si Akina ngan unggut-unggutan bae ngabandungan cerita si Amung. Manehna tah can nembalan keneh kana pertanyaan si Amung mah, malah kalah malik nanya deui. "Oh itu lalakon ujang teh. Jadi ada ujang teh kungsi nyupang ka siluman belut bodasnya. Semohon Aki, tapi abdi kalah janten sangsara. Padahal ari niat abdi mah hoyong ngabagjakeun indung. Tapi nu aya pun biang malah janten korban. Abdi janten hanjakal, malah hoyong malas pati ka siluman belut. Hoyong ngabebaskeun pun biang. Da abdi yakin pun biang masih keneh jumeneng aya di alam siluman belut." Cek si Amung deui rada panjang lebar. Si Aki unggut-unggutan deui, tuluy pok nyarita. "Hade ujang, memang sakuluna kitu kewajiban anak indung mah. Ku Aki bakal dibantuan sampai ka ujang bisa malas pati ka siluman belut." Cek si Aki. Atuh si Amung teh meni bunga, janten Aki tiasa ngabantos abdi. "Isa ujang, bisa-bisan malah mah." "Atur nuhun Aki satiasana." Cek si Amung. "Iya ujang, tah ayeuna Aki tinggal ngajawab pertanyaan ujang, ngajelaskeun saha ari Aki sabenerna. Sungguh Aki satu Aki teh. Sareng kunaon abdi tiasa di dieu sareng Aki." "Kieu ujang, ari Aki teh katelah mah Aki bangsa praja. Pagawean Aki salaku juru kunci atawa kuncen nagara Agung Langit. Ari nagara Agung Langit teh diratuan ku Ratu Mayang Sari, Ratu Siluman Buaya." Cek si Aki ngajelaskeun saha manehna, anu si horeng teh manehna juru kuncen Siluman Buaya anu boga ngaran Aki bangsa praja. Si Amung unggut-unggutan, nah teh ngageurentes. "Lah kadalah kabeneran pisan si Aki teh juru kuncen Siluman Buaya. Kapan ieu anu keur ditayangan ku aing teh? Heueuh, pantesan bae manehna ngomong ngarek ngabantu ka aing malas pati ka siluman belut bodas." Garentes si Amung. "Iya kitu ujang. Aki teh rek ngabantu ka ujang mun hayang malas pati ka siluman belut bodas. Da memang sabdarna ari si Nandita teh musuh bubuyutanna Ratu Mayang Asih." Cek si Aki kuncen. Si horeng manehna bisa maca naon nu digerenteskeun ku si Amung. "Teteh lah si Aki teh sakti, eta buktina aing ngagerentes bae dina hate langsung kadengin ku manehna mah. Ari kerajaan Siluman Buaya teh geus sawara kali perang jeung siluman belut bodas ujang. Malah lain sakali dua kali karaton siluman belut bodas ajur. Tapi si Nanditana tetep bae teu bisa ditewak lantaran manehna boga ilmu lesang teh. Tah ayeuna aya ujang teh bangsa manusia anu ngamusuh ka siluman belut. Ratu Mayang Asih mah tangtuna bae beungeun pisan. Sumohon atuh Aki, teras kumaha carana supados tiasa ngadep ka nagara Siluman Buaya nepangan Ratu Mayang Asih teh. Abdi mah tos sabar Aki." "Iya kira tuh, da teu bisa kitu bae. Lamun hayang diaku ku Ratu Mayang Asih mah aya sabaraha tahapan ujang?" "Engke ku Aki dijelaskeun, kudu diuji heula sagala rupana ge." "Oh mun atuh abdi ngiringan bae kumaha saena saur Aki." "Iya syukur kudu kitu. Tapi ayeuna sameh Aki mawa ujang ngadep ka Ratu Mayang Asih. Nah ujang boga tujuan lain salian ti malas pati, misalna bae ujang hayang beunghar."
Tanya Aki kuncen deui. Ari tujuan abdi mah nu utama mung saukur meles pati bayaki nya upami tiasa beunghar oge nya syukur eta mah mung lalangkungan tina niat abdi. Lain kitu ujang kudu blak-blakan dina niat. Lamun hayang beunghar ongkoh sebutkeun hayang beunghar nya maksud teh salian tujuan ujang tadi lantaran ari segala oge kumaha niat ujang. Cek Aki kuncen deui meuni tandes. Memang tiasa kitu Aki upami abdi oge hoyong beunghar nya tangtu. Lamun ujang hayang beunghar oge, ujang bakal diberi waktu pikeun senang-senang heula di alam dunia sampai kana waktuna ujang balik ke alam siluman. Tapi lamun ujang aca ukur hayang malepasi, ujang langsung bakal diangkat jadi warga di ditu, langsung diberi jabatan ku Kanjeng Ratu. Oh, pami kitu mah abdi teh hoyong senang-senang keneh di alam manusia atuh Aki. Abdi hoyong beunghar heula. Tah kitu, teu naon ujang. Lantaran ayeuna geus paheut, hayu urang ayeuna kana indit pikeun nepungan Ratu Mayang Asih. Si Amung mendibungaheun. Mangga Aki giringan. Cek si Amung. Satuluyna duana nanarangtung Aki kuncen lempang teh heula dituturkeun ku si Amung. Ngan waktosna seep ieu dongeng karangan pribados Kang Abun Burhanuddin. Hapunten kakiranganna mugia katampi kalian kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.